Ari Ucai rek ka mana? Lebaran. Nah nanti gak jauh dari situ teh sebelah kiri ada tulisan Lukut ada. Nah ada gang masuk weh. Nah aing kan patokanana asup Lukut ada. Jeung si Agoy teh naik motor set tulisan eta mah Lukut habis maju we aing teh. Daripada 20.000 teh ikhlas, 2.000 ikhlas mending mana? Eta mending ge 2.000 ikhlas. Ya mending 20.000 gede. Mending 20.000. Yang mana gitu karena baru beli gitu. Bola mah kan Breno tina ieu gitu kan. Wah, kasa. Ngomong naon goblok. Cintari ngomong itu. Tak perlu nyam-nyam kaca ieu. Ya juga bahasa sih gini. Siga sleep call jeung awewe ngobrol teh. Juga bahasa sireum. Lain anu makoli inna. Bismillahirrahmanirrahim. Askori inna kaliya makaliya mag. Askoli inna kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mode tahlilan ya, Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Asik. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yoi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamaka. Baik, selamat datang kembali di SMP Podcast. Kali ini spesial banget karena kita akan menuju hari kemenangan. Hari keberkahan. Betul. Andi sudah memakai peci luar biasa. Sebulan lamanya kita berpuasa ya kan melawan hawa Lancar. Melawan hawa nafsu dan melawan hawa TikTok. Woi. Yang selalu ada joget-joget pantat. Melawan hawa adalah simbol dajjal. Dikarenakan hari ini takbiran dan besok kita akan melaksanakan sholat Id. Jadi SMP Podcast kali ini artinya sangat bermakna sekali. Ais, mantap. Karena SMP Podcast itu adalah silaturahmi Menuju Fitri. nah kupe Orang Sunda. Kan Fitri kupe jadi Fitri. Fitnah. Fitnah jadi Fitri. Jadi cinta Fitri. Orang Sunda. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mungkin lagi mudik sambil nonton SMP Podcast atau sambil mendengarkan SMP Podcast, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Betul. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena banyak keluarga yang menunggu di rumah. woi, kalau tidak punya rumah, Kalau tidak punya kontrak aja. kos. Orang-orang mending balik ulah lebaran di kontrak atau di kosan. Balik. balik karena keluarga di rumah sangat merindukan ketika kita kumpul bersama keluarga besar, bro. Nah, jangankan kalian, kita juga akan mudik. Betul. Mudik. Kemana? Orang mudik jauh ya. Ke mana? Ke Muhammad tahu. Temaye. Mereka ke mana, Jay? Orang ke Bandung Barat. Anjir, orang ke Madinah, coy. Cililin. Oh betul, Cililin di Madinah. Oke, jadi Andi ke Cililin berarti mudik. Si Ajay mah Kak anggar sih mah di dia. Nah, teruntuk pamirsa yang dulu masih ada di Cililin. Nanti besok kita sholat Id bareng di alun-alun Cililin. Betul, karena kebetulan saya juga menjadi warga sana. Jadi insya Allah akan melaksanakan sholat Id di alun-alun Cililin. Saya juga mah mudik sekarang, saya judulnya kan. Saya Betul. sekarang tinggal di Balenda ya. Nah, nanti mau mudik ke Cililin. Tapi mudik biasanya ke rumah mertua tuh. Orang mah giliran. Oh giliran. Berarti tahun enak bagian di Cililin orang. Berarti tahun kemarin di dia. Kamari di Balenda. Oh oke. Si Ajay, nama kita bisa mudik. Southside deh kawai. Southside. Mana enak mudik ke Mudik ke Bandung Barat. Oh di Subang, karena sih kan gawena di Subang. Betul, Jadi betul. di perjalanan nanti aku akan mudik, tapi mudik di rumah sendiri. Maka Ciwidey mudik mal. Mal ya. Mendoakan aja. Mendoakan saja. Jangan putus Betul, silaturahim. Betul, karena kan anak di sana ya. Nah, betul. Kalau saya sih Halo Azkia non? Sa? Jasmine. Jasmine. Halo Jasmine. Halo Jasmine. Boboran siap. Ngertiin tuh boboran siap. Cieunya. Eta orang asa geus jarang wilujeng boboran geus jarang ya.
Lamun di kampung mah memang masih kena di Masih pas. boboran. Nah, keseruan takbiran. Nah, Coba-coba. iya kan, Coba iya kan malam takbiran. Malam takbiran, ya, iya. Malam takbiran apa? Kadang eta suara kembang apinya. Dar. Kita di daem. Ayam. Nah, jadi ayam eta mah anjir. Eta mah latah anjir. Ruweng ongsu. Tapi kalau bisa asa haredan ya. Asli aja. Bayalah dah kan orangnya tinggal itu kesang tuh. Sudah kan sebulan penuh. Betul, menahan karena kita puasa. kan kan puasa mah identik dengan panas Tak karena enak diedankeun Nah, ini diedankeun takbiran, Bro. rupa-rupa kira pasti we aya carita kira isukana teh. Anu abus karena solokan lah kena naon. Biasa ya. Lebaran kortanya. Idul Fitri. Idul Fitikor. Ayo wae. Yang mana mun takbiran biasanya naon wae coy? Oh, takbiran. Biasanya kan setelah maghrib buka puasa. Nya bener, selama banyak buka puasa. KBG buka puasa heula. Manya Ya juga sholat takbiran ke masjid atuh. Tapi heeh. part time gitu, teu full sampai ke subuh. Nah, Numis teh numis. Numis sendang opor kan gitu. Favoritna naon tah? Opor ayam sih. Opor ayam ya. Opor ayam Orang mah ieu urang mah ulen euy lebaran mah. urang mah jeung tumisnya. Urang mah the one and only Mustafa bikinan nenek, Bro. Hai. Mustafa Ibrahim. Ini nenek Mustafa kan? aya kene. Nenek sehat selalu. Nenek Jangan awang. lupa like and subscribe. Woi, tapi Subscribe. ini orang sok nge-share we TikTok, Bro. Sumpah. Kan tapi kalah TikTok mah heula ya. Maksudnya ini orang sok nge-scroll TikTok, di-share di grup keluarga gitu. Anu model tadi cenah makanan Terus sararek sih. lain anu ngabahas minggu kemarin teh Nini Ima Oh, cenah bener. Jadi minggu kemarin kan ngebahas tentang makanan. Terus nyokap orang teh iya non ngomen, "Ya mak anon makanan si nenek unggul cenah memang dia mah kolot unggul cik urang teh aba-aba. penting aba-aba. Aba-aba unggul." Makanan legend udah. Tapi bener mun takbiran aya hal seru teh baheula. Mun nyaritakeun baheula mah loba urang mah. Coba. Mun takbiran teh normalnya kan ngadulag teh di nya ngadulag nih Oh, nya. kan sampai ngadulag di masjid ya. Ya. Ai barudak urang mah baheula di kana rodakeun anjing. Ngadulag teh ngidor ka pasir meong. Oh, keliling. baheula. Keliling ngadulag teh baheula. Sapari dula gitu. Sapari dulag. Ngan cuman sok inget baheula ke SMP gitu kelas 3 tah. Mata orang gitu artinya nu takbiran gitu anehna teh. Nah bet kudu mararabok gitu malam takbiran teh. Heuh nya Mana pernah ngalaman tuh? pernah ngalaman oke. Ngalamannya orangnya pernah ngalaman Tapi gitu. Ngalaman gitu nya dipikir-pikir mah. Beneran berpikirna oh isukan orang bakal jadi bersih. Jadi beakeun lah Hari ayeuna. kemenangannya Hari padahal kemenangan. nyata teh lamun misalkan orang sebulan berpuasa penuh ya seorang malam takbiran malah mendekati nu haram-haramnya sirna kabeh amalan Temenang, puasa ya. orang sama sebulan teh. Bakal lama orang kan can apal jadi enem ngasapa jadi lebih baik ulah lah. Jangan naon orang kan menahanan puasa Nya selama betul sebulan orang penuh. sabulan puasa tapi di naon di coreng kuno kitu hungkul anjay. Tah eta dan semoga setelah sebulan lamanya kita berpuasa teh mendapatkanlah makna dari puasa tehnya. Model kita lebih bisa menahan diri untuk apa ya tidak terlalu konsumtif gitu lah jadi lebih berhemat lah sekarang. Betul. Berhijrah lah gitu ya. Hijrah dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Naon aja. Mulai tah. Si Andi geus mulai sesuatu yang diomongkan oleh dirinya sendiri tapi naon sih? Itu geus teu kuat yang buru-buru kan yang gerak make baju lebaran. Oh, baju lebaran. Mana sok belanja ka mana baju lebaran Lebaran. Baheula we kowe tah. Sultan Agung, Sultan Agung. Sultan Agung. Agung. Ayo nama alus teuing, Bro. Eta terus aja emang baheula mah. Tapi hype lah. pertama baju clothingan pas puasa naon maneh? Urang mah emang tiba resep baju band sih. Oh. Baju-baju Oh, genrena be. baju-baju band ya bukan lebaran teh. Tapi kayeuna sih baju-baju band. mah. Wali gitu, Lain. Armada, Lain aja. Dragon Boys. The paspor sih apa the paspor? Mengapa? Eta the paspor gitu lain aja. Lain. The paspor. Lain Kalau menjauh. The password. Lain The the paspor. paspor gitu. Buatan orang yang ngaranna si Wildan anjing make baju maksiat nyetel lagu The Paspor. Aya gitu. Kita make aya teh inget kene. Cicak teh mana gagah euy bajuna nya maksiat. maksiat. Baju pang ya pas Pang, nyekel iya, lagu. pang. Pas nyekel anjing naon laguna The Paspor. Aing teh aduh. Mata kan jadi sebelum orang mencintai enak teh memakai baju-baju band gitu teh passion passion before fashion teh enang kudu jadi enak mah geus eueuh makna eta teh. Bagelama kan orang sebelum memakai baju band teh orang mendalami heula
musikna musik. eta. Nah, jadi orang hayang meuli baju band teh tapi orang kudu apal lah ieu teh band naon, terus genre naon, gitu. Jadi- apakah orang resep atau henteu gitu. Eta menurut orangnya karena mah asal beli lah nu penting anjing keren. Yang penting mah keren anjing baju band naon eta mana band? Iya cenah. The passport. Maksiat lagu The Password. Tapi orang sempat ngalaman sih gitu. Banyak. Heeh. Tapi tapi kada paspor teuing. Merpati aing mah. Anjing. Hanya selam. Goliat. Goliat. Kieu atuh, Bro. Rada mending Korea ada orang resep lagu lihat mah. Nikita Willy, Bro. Banyak. Model video klipnya Nikita Willy. Banyak. Ih, anjing nu cinta nyemot. Oh monyet. Nu cinta monyet teh Nikita Willy, coy. Genah jeung dahar tadi jeung tumis aduh. Aduh, tumis naon? Tumis rupa-rupa kan hari Nya lebaran di mah. Cileun mah memang mun lebaran teh tiap imah teh juga hajat pemirsa di Cileun mah. Jadi Oh, kumaha? jadi nya kabeh sih rata-rata di nya di kampung orang gitu nya di Cileun. Numis nyen kentang geuning ka ditu nya. Ternyata beda tiap daerah teh beda-beda kebiasaan lah model. Di imah nini urang di Sumedang. Ya. Tara nyen tumis ka ditu teh matak ketika marudi ka Cileun teh nah cenah aneh di dieu juga hajat karena memang kumanya dalam artian kan orang teh setelah berpuasa penuh jadi jika nama kemenangan lah mata hajat gitu ibaratnya dihajatkeun Betul. Masak we langsung ngeunah-ngeunah masak pokona mah. mengaruna gitu mata Siap-siap kolesterol tinggi pokoknya. itu kan sok kamarkaan bala mineng ke kemerdekaan kan Kemerdekaan sekali dibebaskeun. dibebaskeun tuh da anjir Berat badan naik deh. heeh Baju deui mana baju naon, Jay? Kan si Andi mah baheula pertama baju band. Jadi teh lebaran dipakai baju band berarti. nya tapi henteu langsung aya si bawatan orang nu langsung si Ega Pas sholat Id pakai baju lebaran, itu kan emang pakai baju band. Kalau gitu. emang orang kan emang begadang di takbiran teh memang teu full takbiran kan bari ngaliwet lah ngaliwet. Di selangan ku takbiran. Aya hiji babaturan urang si Ega ngaranna teh si Ucai. Apa bener si Ega? Ya. Gak kelas. Anjir eta mah teu ieu teu ngilu salat Id. Datang ka teh si Ake make baju lebaran ti luhur be kana biru kabeh. Versi. Make baju naonnya opal research gitu baheula. Tapi celana biru. Ente celana mah jeans sakitu ngan Jeans, memang jeans teh warna biru. Pona nepi ka sandal biru. Ay. Diledekan ku berarti. Iya ya di Ucai rek ka mana? Lebaran. Meni lebaran. Belum boys. Si Bulau sugan. Batu-batu jeung baru teh sesi foto lah di masjid teh. Mainan datang anjing pakai baju dulag, pakai baju lebaran. Betul mah baju kokoh heula. Nah, jadi pakai langsung baju banyak lebaran. kan merasa anjing baju lebaran aing kudu dipake. Gelo cek aing teh. Mana naon baju clothingan mimiti anu Kontingan pernah. mimiti anu pernah mah nu pertama itu nu Jawa teh Sultan Agung. Opal reserve. Oh, oval mah halus teuing, Bos. Halus sih. Zamannya teh coba sajamannya. Diary. Jeung PSD-nya Peter Sayede. Betul. Betul saya ini anjing betul saya deh. Terus 347 lah. 347. Oh. Uncle, eat. It. Urang mah balamun balanya teh salian ti Trunojoyo Linoleum urang mah. Oh, aja eta mah. Ane mah SMA-nya linoleum mah. SMA Linoleum. Aing mah SMP make naon DMC HST. Di Mocis. The Macis. The Mocis, Bos. Anjing. SD katang SD. Oh, SD urang diantar ku indung langsung meuli ka The Mocis hareupeun Jogja Kepatihan baheula. Ya, didinya. Urang mah ngadat baheula ke SDT. Hayang mogul teh. Itu lain, bajuna perapatan rebel baheula mah. Ngadat hayang perapatan rebel. Baju metal baheula mah. Kudu mah jeung make celana tartan. Oh, anu aya anu ya rantean. Kotak-kotak kan tartan gini. Oh, tartannya, tartan Ya, kotak. tapi orang SD geus aya make Ayeuna tapi payudeuinya tartan ya. No, no. cuman aya nama kan lebih ke nanti Begi. baheula lama Culture lah. Skinny. selimpi teh skinny Skinny. Make keresek ngebuskeun Legging. anak. Oh anjing di edit geuning, di modif. Di modif sih yang anda nanti make Sleting. Oh, Eh. karena gampang. Tapi orang boga kenes ya. Celana tapi handapna make sleting tapi celana naon itu teh? Legging. Lain. Macan tutul. Yang lain anjir. Kargo, Lain PDL. celana paranti olahraga teh. Cut bray. PDL. Training tapi make sleting. Eta mah orangnya boga. Merek Adinda aing. Adinda. Yang singkong teh. Adidas. Singkong Adidas, Adibas. Tapi baheula mah arah nanti ke. Nanti maksudnya si clothingan ayeuna araya keneh teh sih clothingan bala ciga
Yodium mana apa tuh yodium? Apal ya dia pengalaman. Spermatik. Era mah Black ID-nya terus Epidemic, ya. Epidemic Kid Rock. Kid Rock, Blackjack. Anu mah geus eueuh. Ayeuna mah geus kabeh di online nu penting mah alus arek brandna naon dibeli. Baheula mah kan urang ningali brand heula ya. Ningali brand naon kurang dibeli gitu. Arek kumaha-kumaha ge nu penting aya tulisan bajuna teh misalkan teh Uncle atau misalkan teh Oval atau misalkan teh Evil. Evil Army. Tapi enak mah seiring berjalannya waktunya bukan kita melihat atau mencari si merek atau brandnya, Ya. tapi lebih ke Harga. yang pertama harga, terus yang kedua teh si non trennya gitu. Ya. Wah trennya ya nu terbaru ya anu keur zamana gitu misalnya karena baru beli gitu. Bola mah kan wah ieu brandnya tina ieu gitu kan. Wah kasa. Ngomong naon goblok. Cintari ngomong itu. Tak perlu nyam-nyam Iya, ayo juga bahasa sih gini. Siga mah siga sleep call jeung awewe ngobrol teh. Juga bahasa sireum. Kayak anu makoli inna Bismillahirrahmanirrahim. Askuri innaka ya makali ya askoli inna kan. Siga ngobrol. Juga bahasa sih askoli inna ka yang mau gufron. Yang gupron. Ya Allah. Takbiran mah sok kowe obor tuh sih. Teu nya takbiran mah nya. Takbiran eta mah atau Dula gungkul nya dula gungkul. Urang teu ngalaman sih euy takbiran ngadulag gitu terus tapi ka kurilingan gitu urang teu Emang ngalaman. ngalaman. Pengalaman orang mah. Dari ada ngaranna ge baheula nya aya nama alhamdulillah geus itu. Eta kudu intisari we mah intisari aja begini. Era geus kuku era kopea. Oh. Kan baheula ya baheula kopi nama. Pernah orang ngalaman deh. Ieu mah carita dongeng mah carita. Orang si Sandi si Akeo baheula teh. Emang si Sandi lah nu rada mah. Mana teh mudik da cicing di Bekasi kan. Pindah ke Bekasi. Mudikna ka Cililin. Di orang ya nginum tak urang. Minum naon cek aing teh. Ini sari we hayu cek teh. Tapi mulina kan di luar orang teh repot gini si Abang Jepri. Nya. Meuli di dinya we cek urang. Ulah nya ya mang urang si Bang Ajeb gini nu ditambal. Ya. Oh tuh kayak di mana? Meuli di BBS, nginum di Pasir Nangka anjing. Meulina di BBS, aing nginum di Pasir Nangka. Jauh tuh. Jauh. Garelo aja cek aing teh. Baheula eta. Stegok kayak cerita gitu, stegok diberek wae stegok teh. Biasa lah ngaranna da baheula mah sabenerna mah teu henteu naonnya henteu ngeplay ngan di ngeplay dah yang gaya teh nya. Geus nginum. Hayang kasih keren mabok gitu. Tah eta geus nginum inti sari teh. Ngopi anjing buat si tegok. Wah, si lambung bagus tuh. Sekali dibebas kan geus ngopi nginum sprite. Utah. Jackpot. Jadi soang atuh. Anjing. Lebaran teh kalang ngaringkuk anjing. Anjir. Aduh anjing aing teh. Ini takbiran. Tapi orang mah keseruan aya sih bulan puasa kerja mandi toha keur leutik lah. Jadi orang teh selalu jadi kenceleng. Oh, jadi minta THR gitu. Lain minta THR. Jadi orang teh di masjid lamun di toha tuh anak-anak kecil selalu dikumpulkeun sok engke pas salat Id di perkelompok misalnya sekelompokna tiluan. Tanya ke kenceleng hiji ewang. Jadi nu datang teh di ian nanti kan sok kenceleng ya ke lebaran teh kenceleng. Tah urang teh sok sa tim teh tiluan teh di bere kenceleng. Jadi paloba-loba di usian ku batur. Oh. Anjing bolak aing dicongkelan. Nu duit 50.000 dicongkel, duit 100.000 dicongkel. Jadi storkeun ka masjid mah nu leutik. Dosa eta we nya. Dosa eta teh menang. Tapi lah pasti Ngecit eta mah. kami harus lagi pasti loba hal-hal Pasti. negatif di malam takbiran teh karena kerletik lah Tuh. namanya. Terus orang masuk beberik denan di jalan karena kan pas di Toha mah sholat itu di sekolah, di SD. Di sekolah SD, jadi di sekolah SD itu sisi jalan teh kan kosong. Batur sholat itu aing beberik denan di tengah jalan. Aing mah parasea malam takbiran teh. Nya lo banyak Teuing aneh urang Itu parasea. gerelut we gerelut nyaan. Da isukna meureun dek Salaman. Jadi gelut heula heula. di penting. Aran. Loba euy bae eta. Tapi setelah sholat Id ya, pasti kan ngarumpul di rumah keluarga atau di nenek. Tah. Makanan anu inget kue nu legend naon tah? Aing mah sistik. Cistik. Cistik pasti. Pasti Orang setiap tahun ajeng ieu kacang asin. Oh, kacang. Pasti kacang asin tara Ente naon? Orang sih kurang begitu enak kurang begitu suka sama kue. Cuman yang paling orang ngangenin teh nastar yang isinya teh nanas gini kan. Oh, nastar nanas pasti. Lupa lagi nastar anjing. Goblok ya masih kieu.
Lamun jambu berarti jamstar. Amstar. Lamun cau star. Amstar. Kan ngaranna ge nastar tuh. Boh. Genut anjing. Kelakuan teh sih jadi semako. Lama aya kue biji katapangnya. Biji katapang. Naon sih? Aing karengan. Ieu teh. Geus mulai ngacapruk. Tadi teh serius aing capruk Terus teh. tadi teh geus mulai serius. Asli eta Ieu manis. geus aya. Terus naon deui nya? Kue biji Biji ketapang. katapang. Naon sih? Bentukna juga. Buntekna baru lah juga biji. Lamun Juga siki. putri salju aya, ieu biji ketapang. Sok searching. Naon sih? Biasanya. Tinggal si Andi wae anu biasa menemukan makanan aneh. Iya. Kue ieu meureun mana emang kue garpu. Emang aya kue garpu. Nu di kieu tah. Kieu lain kue. Lamun kieu jadi tukang siomay. Nah, nu kieu. Oh, eta adonan cistik teh. Tapi Oh, mah manis. gitu. Nah, nu kieu resep biji katapang, ketapang. di gitu. aya nu nyebut kue bawang. Ya, Lamun dicemplungkan dina cupang jadi halus. Jadi koneng. Jadi mekar. Aduh anjing. Astagfirullah. Ya Allah, dia teh geus serius-serius geus geuneuh dicul nyeletup. Enak kurangi lah anjir. Kurangi heureuy, kurangi bahasa-bahasa kasar soalna ieu bisi ditonton ku keluarga besar. Mana Kayak aing era. sok nu aneh-aneh. Ya si Ajay keluar ya Allah. Soalnya orang saprek ieu podcast aja jadi keluarga teh arapaleun deui diri orang nu sabenerna. Ieu nah geuning komo di keluarga pemajikan. Nah geuning cenah si Mas Andi teh kieu geuning kalakuan. Aing jadi era sih kurang. Cenah naon? Kan be yourself, bro. Be yourself better than you lie. Yai, artinya Jadi diri sendiri lebih baik daripada kamu berbohong. Nice. Keren Aing kata-kata. kata-kata. Saprek di pot. Ari correct me if I'm wrong. correct me if I'm wrong lah. Kebenaran mah enak dari itu. Saya milik diri sendiri. Allahu Akbar. Tapi aya deui teh anu ararane sok keluarkeun mah urang ya keur ngana seuri ya. Sok naon sok biji katapang naon deui sok biji katepel lah. Biji katapang teh kue bawang. Kue bawang. Aya nu nyebut kue garpu. Jadi sebenarnya bener sebenarnya teh adonan sistik. Cik urang ge kue garpu. Pakai yang beginian. Pep goceng. Anten. Tapi emang adonan mah adang sistik kan cuman kan aya nu di kue garpu. Maksud kue garpu teh dilinting. Dilinting teh ku garpu. Lain ku daun. Ari isi mah kue biji katapang teh digedekeun, dipotong-potong. Jadi juga bentuk sereh sebenarnya mah. Eta mah siga ieu sumpia mah. Heeh. Siga bentuk tangkil. Tangkil tuh anjing cek aing. Geus mah. Jol kanu tangkil. Aduh aing. Eta mah siga sumpia meureun. Tajang para pemirsanya anu boga makanan-makanan aneh lah boleh komen di IG-nya. Jika Bapak Eki Bapak Eki cenah tadi kue non Kada demas. bubur naon teh kada demes memang dino kalapa. Jadi jika kulit kelapanya. lain kulit. Ayo kulit lain kalapa Kulit kelapa. sampel Kulit kada sampel. demes teh. Singkong. Heeh digaringkeun make gula beureum dikepeul-kepeul gitu. Kebel mah Kada demes. Karena kada demes kan dikieu-kieu. Oh karena kada dia kada demes teh karena didemes-demes gitu. Bubur naon ya tadi kamari teh? Bubur sumsum. Lain bubur naon? Lemu. Oh lamun di Bubur deket- lolos ya. Bubur usutan. Lolong. Ayot aga eta teh bubur sutan mah. Apa mana ayot aga? Ayot aga ngabur ayot eueutan aga. Apa teh? Kebabayan. Cepirit. Cepirit. Allahu Akbar. Tapi aya teh di bisa teh bare keur lebaran ciri khas kue atau makanan nu tidak lazim sebenarnya ieu naon sih? Ayana di dia naon? Naon ya bala di Cililin teh. Bugis sih emang Bugis mah ya wae nya. Orang siapa pernah mimitinya pernah Mana nanti? ka imah dulur di Gunung Halu. Ya cenah burayot, tak urang kan can apa burayot. Barayot teh. Nah, ieu ciga biji anjing. Emang awalnya tuh dia burayot teh. Jadi kue jadi Filosofina gitu jika ya. sikan emang. Filosofina gitu. Emang jika sikan. Tapi pas ayeuna aja burayot di mana-mana nya. emang. Ngajualan ciki we. Sikan. Lihat si madu teh. Sigi kanjai. Burayot emang eta khas Garutnya burayot. Ya. Terus di tek lidah kucing nya. Aya lidah kucing. Oh, ya? Aya. Aya we.
Lidah buaya. Lidah buaya mah beda. Ya Allah. Lidah buaya Lidah buaya mah tanaman. Paling ge lidah buaya kue jalabrianya. Jalabria ya, Jalabria. Jalabria. Oh nya nu Kawas kue Ali. kue Ali Jalabria mah. Jalabria. Nah, Jalabria. Hah? Jalabria Jalabria. karena meureun emang Kan kue Ali. Henteu beda. kue Ali mah ti Arab teh bahasana. Sabarna Ali kue Ali. Jalabria mah tidak ketan. Oh, Jalabria. Baras ketan. Oh, Jalabria. Berarti mirip jeung ieu nya. Gemblong. 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 Cuman dibentuknya ciga kue Ali. Kue Ali. Oh, Jalabria sebetulnya. Jalabrianya. Kue Ali. Berarti mun bahasa Inggrisnya naon? Donat. Ali bahasa Inggrisnya naon? Ring. Cincin. Ring. Berarti Cincin. cake ring. Ring cake aja. Pinkek. Kemana we ngomong teh? Mas Batan itu nggak bahas nanti. Baju lebaran. Baju lebaran mah geus lebaran. Kebiasaan geus lebaran. Nawan. Sok. Arulita. Arulin teh mana? Henteu urang mah batur mah nya keluarga itu sok kaparantai gitunya. Nah, orang mah teresep Urang sih ya. mah teh Sarua. Orang mah karena mungkinnya orang mah tidak harus menunggu momen liburan gitunya. Misalnya teh ulin ka pantai nanaon teh. Jadi ketika batur mah nyameureun karena batur mah pas kumpul keluarga atau pas libur kerja jadi keur momen eta nya indit gitu. Urang mah can pernah sih maksudnya dari dulunya libur lebaran teh ka mana gitu ka pantai ka mana belum pernah gitu. Cuman nyai tau we ngumpul keluarga hungkul urang mah safari keluarga gitu. Tapi lebaran ayeuna urang geus gedenya jeung keleutik bedanya. Oh, jauh Asa pisan, bro. sepinya kayaknya mah karena emang di imah geus warnanya eta geus eueuh indung mah warnaan di. Ya. Semoga lah nanti urang geus garede. Betul. Kembalilah kehangatan Betul. dulu sempat dirasakan Betul. bisa kita rasakan kembali. Baheula mah kan dibaginya. Enak babagi, Enak. Wah, Alhamdulillah tapi nya aya rezeki. alhamdulillah aya wae we rezeki mah walaupun ngabagingan 2000, 3000 nu penting mah. Daripada 20.000 teh ikhlas, 2000 ikhlas mending Nah, mana? eta mending ge 2000 ikhlas. Ya mending 20.000 gede. Mending 20.000. Ikhlas teh ge bodo amat. Moal beli split aja. Tapi bagi orang mah kebang Demi 20.000. malah kan orang memang sok diberenya share lebaran teh. Enak orang anu bebere ka alo urang ka tetangga. Jadi kebanggaan sendiri coy. Ayo urang mah kan sok rada semu polontongnya anjing mun mandi kayu mah teh. Tah enak sok ngabaris di mah teh euy main bere gocengan. Baik Ikhlas. Mun da ieu cek bejek budak meni goceng bae kan heuras duitna jual gara payu 6.000. Lebih 1.000. Dijual ge bae gara karena emang barudak mah teu ningali nominasi urang bagalamnya nu penting mah duitna anyar gitu. Nya nu tibang teh nya. Sok tara dibelikeun geuning nya diantep heula Simpel. ujung-ujungna mah leungit teh ku indung Iya, weh. ku indung dibelikeun jengkol dipake deungeun sapopoe. Kieu weh, geus lebaran. Kegiatan apa pas lebaran? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kegiatan naon wae? Urang mah palingnya kumpul keluarga. Tara ulin jeung barudak ge memang paling ge mun peutingna ya kumpul teh sake sekedar ngopi. Balik deui ka air imahna gitu. Tapi paling. eta teh pepelositian teh anu tren. Oh, anjir baheula. Teh tiktokan teh. Nya paling ge ngapungkeun nang layangan mun terusum nang layangan mah. Peuting-peuting. Henteu, beurangna. Oh, beurang. Pas jangan. Jadi hari pertama berarti sekarang mudik ke rumah keluarga di Cililin. Alhamdulillah Terus, bagian di Cililin. Sholat Id di Madinah. Madinah. Terus langsung we balik deui ka imah gitu. Di imah we mau menghabiskan waktu bersama Kumpul lah keluarga. kadang kumpul lah di masjid terus suah bil halal geuning kadulur teh bari nya. Soan lah gitu. Untuk menyambangi keluarga kemana gitu. Karena orang mah kebetulan di Cililin emang Sok lewat di dinya nya. dulu teh di Al Ikhlas teh emang sadulur di dinya. Mana aja? Padahal mah lamun misalkan dia nya hari pertama, yang pertamanya kumpul. Terus di sesi sorena, siangna biasanya ada games gitu kan. Benernya. Tarik itu snack atau kadang uang. Snack, iya snack mah tuh. Orai. Kira kamari kan narika cupang. Kalau dagang sih mah. Pangke mah menenyeun gamena beda deui hadiahna. Legend gini. Apa suka nu budak? Cokot aja legend deh. Legend deui. Eta lucu eta. Karunya tapi lucu gitu. Bolehnya yang nyieun ngan teteh gae. Karunya menang legend teh. Ese bareng ngudag ka imah urang budak teh. Nah si Mang Andi mah diana legend terong. Terus nah kemana deh? Terus nya besokna balik deh ke habitat awal gitu. Sare. Tapi sok urang mah geus salat Id paling kumpul jeung barudak nya maksudna sesalaman lah jeung barudak. Ka makam sih. Ka makam, Diutamakeun ya, ka makamnya. Nadran heula geuning karena memang
memang cikolot baheula ieu mah gitu. Kudu diheulakeun cenah ka makam teh karena maranehna nu rengguan. Karena kan selama bulan puasa teh bebas dari siksaan ye. Betul. Tah sebelum manehna anu disiksa meureun nya mudah-mudahan dua orang mah ahli-ahli ibadah lah kabeh. Amin. Husnul khotimah gitu mautna. Tah jadi di makam teh cenah geus narungguan. Jadi sebelum maneh balik teh ka alam persiratan teh hayang dibekalan lah. Nah, ini bakalan. Nah, mata kadenya pemirsa gitu anu tos teu araya orang tuana utamakeun ka makam heula. Betul. Kalau orang sih biasanya hari pertama orang nga-planningnya mun tahun lebaran ayeuna ka imah uyutna istri ka Cirende. Anjir, Cirende di Cimahi. Terus teh langsung ka imah orang ka imah mertua heula. Jadi kan ti imah ka imah mertua karena indung mah turun ka imah, indung orang sorangan indung turun ka imah, terus ka imah mertua, terus ka Cirende, ti Cirende langsung ka Muhammad Toha orang. Biasa ngumpul di Muhammad Toha karena ngumpul di Muhammad Toha geus dirinya we kakara nginep di imah saha orang mah di imah batur we gitu nu daek. lain Naik nampak. urang mah baheula ningali misalkan ulin orang ka imah keluarga ti Aki careurik ko lebaran teh karena orang can ngartinya nah aing teh careurik sasalaman hampuran teh da keur can ngarti naon sih anjing careurik cu urang teh ternyata memang pas indung geus mah bener ka harti lebaran careurik teh anjir sedih gitu lah tapi ka jadi sok Soalnya kan setiap tahun lebaran tuh ada yang sudah meninggalkan, ada yang masih komplit, jadi eta momen sih. people come and go teh eta mah di pagawean aja Gawean people come and go mah cuma tong gawe tong dibawa ke keluarga atuh so Inggris sih so Inggris tapi kita eta mah digawe kita mah slogan di ieu di roto Farewell. lain sebutnya roho oh guys nya eta mah di insto nya di saingannya tapi mana non karena teh sok mere THR ka kolot oge berarti nya nama urusan pamajikan euy da mana mah dibere kata gua kolot mana dibere THR gua kolot urang mah kolot mere tapi ku kolot sok dibalikeun deui jadi dibikin kan ini urang oh jadi mana kur perantara unggul betul jadi mah ieu aya 20 cek urang 2.000 ya. Yang penting ikhlas. mama teh kudu bikin ke si nenek bikin kan ini gitu tapi resepnya baheula mah urang nu dibere teh gitu nya enak boborot we Siklusnya tong salah. Ayeuna ti ente dibikin ka indung nya, ti indung dibalikin deui. Dibikin ka nenek. Tah nenek teh kadang sok mere ka incuna. Bener teh. henteu enak mah ka budak urang merena heuh ka icu berarti lain budak urang ka uyutna ka buyut ka bau ka buyutna ka kan ini anak urang tini teh urang duitna ti nah balik deui sih Aku mah balik. tapi sebenarnya saya ieu mah buat teman-teman yang belum punya anak mending boga budak jadi duit THR teh balik deui tong hariwangnya tong hariwang batian komo budakna 2 3 mah wah pokona murudul we tapi orang sih lamun ka kolot mah jarang ngasih fresh money merena barang tapi ulah diajarkeun budak mah coy bisa jadi mental pengemis kan nya ulah diajarkeun urang ka si Guin tara kasih Guin Gue never. budak orang ya wadet mah bisa nyanyi man berarti karena ngaranna asina sa budak eta teh Sanum ngandilani Odet karena nyanyi budak orang ngaranna si Syahida gara si Guin sedeng aja dong luncatan wae budak orang mah ampun Ancul-anculan. asli aduh budak si aja saha Hilda nya sok ngageligan jadi wae budak si pokoknya sok ngagendi gue bukan nama digendir kabeh Budak-budak jela. Jadi sok minum ngomongana. bener spellnya gitu murse ada sih mah murse Multina gitu. budak sih mah Ngultina gitu. Ngelupa susah. nya budak ente mah murse murah senyum tadi kayaknya senyum Cuma biasa bapana. nya sih mirip ada budak nanya ya berarti lebaran teh kita tidak akan mengagendakan apa-apa ini teh lebaran guys Kematur gitu. nya orang ulin we yuk geus lebaran tong lah kita rehat dulu lah si jedag kita rehat si jedag woi nikmati asli. momen bersama keluarganya Benar. tapi orang ada semangat
pas malam itu karena isu kan lebaran sih yang Tapi- kira-kira gitu. Tapi di mana orang tuh kan alhamdulillah udah terbentuk lah si podcastnya. Nah bisa jadi ajang promosi gitu ke keluarga kita. Betul. Jangan lupa follow gitu Nah, ya. Tuh, jadi kan kayak pas keluarga besar ya kumpul tonton atau podcast orang Nah, gitu. mana sih podcastnya Cina? Iya gitu. Podcastnya kesayangan Anda. Jagonya ayam. Aduh. Kayak challenge pas lebaran foto bersama keluarga kayak diposting di Instagram nah sampai podcast ya. Masing-masingnya. Heeh. Oke. Boleh lah anu pemirsa anu ngetekeun kalem di bere deui. Oh gini yang mendengarkan yang fotonya fotogenik atau terbagus atau posting jangan lupa tag SMP podcast kayak diberi hadiah. Ya, Aya voucher 150 untuk 3 orang pemenang. di gocap ewang. Disi Ajay KB kan? Disi Ajay. Tuh, disi Ajay. Tong. Jadi titiluan. titiluan gocap. Jadi foto bersama keluarga posting di SMP posting tag SMP podcast. Lumayan eta. Lumayan, posting Oke. ngumpul gitu. Yang Apa somanya? tilu bungkuseun. Naon? Rokok Smith. Tilu bungkuseun rokok Smith. Bahar. Angker. Angker. Smith. Smith teh berarti anu bogana nu boga clothingan oge nya. Kan ya Smith. Clothing. Oh, Shop Smith. Oh, Sob Smith. Cengi kan nu bogana eta kan Bahar. Naon deui ya kesuwen lebaran ya? Nah, biasa kan lebaran awal mula makannya di siang hari gitu. Heeh bener. Entek sabaraha kali tah makan pas lebaran. Kadang teu katadahnya sakal dibebaskeun. Urang masih biasanya sebelum sholat Id pasti makanlah sedikit. Heeh. Karena kan sunah. Pondasi lah. Pondasi lah. Lain pondasi memang sunah oge. Nya pondasi lah Pondasi urang lah. nyebutna. Terus sholat Id. Ngesolat Id kayak dicor. Bangun. Udah lah tuh diselup lah coy. Ceker ayam boy. Ceker ayam. Selup lah ceker ayam. Geus ceker ayam kakara. Ka Imam Mitoha pasti makan. Ke si Imam Mitoha ka Cireundeung pasti Karena makan. lah memisahkeun. Tapi sok sare beurang tara mun pas lebaran. pasti ayeuna mah memang karena Nanya, capek. kunaon ya? Da teuing sih ayo bageula mah tara. Berarti nu teh dicik maneh dicor eta berarti eta pemirsa lulusan ITB juga na teh. Jalan teh botol. Lain ya, Institut Tukang Bangunan. Aduh anjir. Biasanya siang teh pasti tidurnya. Bulan puasa mah pasti tidur. Tapi memang cigana teh ieu mah lain naonnya lain antoleran lain. Tapi cigana teh hanya di hari raya lebarannya berkah bagi jang kabeh agama mah. Betul. So, Ya. THR beunang erek kabeh. anu Konghucu, nu Katolik, Protestan, ya, Kristen, Hindu, ateis pasti merenang pasti THR. menang THR. Berarti memang Islam teh rahmatan lil alamin nya. Wis. Sok anu rek login. Ku aing disadat. Terus libur nake kan ka ieu. Betul libur lagi gak masuk pangalilan. Kamu budak sekolah. Ah, eueuh bagi aing mah weul di perusahaan aing mah weul libur. Kamu lagi dari balik gawe nya. Heeh, balik gawe langsung anjir. Takdiran karena memang ngalemburnya. Ngalembur tenan Lumayan lah, naon. lumayan Demi THR walu. Teror. Karena emang kebutuhan sih. Ya. Kebutuhan jeung paksaan. Biasanya mun makanan teh pasti karena iya nya kupat. Kupat tahu, kupat kepot teh Betul tadinya. kupat kepot, kupat. Obatkeun ieu. Ketupat, pakai opor, pakai sambal goreng kentang. Orang masuk pakai tah anehnya orang Sunda mah nya ya orang Sunda ya. Makan pakai perkedel, pakai nasi goreng kentang, pakai mustofa kan eta kentang-kentang keneh. Pan disanguan naon ke di urang mah Kayak kan. balok sang mah. Henteu lah, mun baso lah. Urang baso kan panas ya. Panas baso kan teu bisa langsung didaur namanya. Urang masuk di sanguan. Ngarah tiis sebenarnya apa teh? Lain ngalamarag. Lain ngarah tiis, matak di sanguan. Eta mah maneh we lapar anjing. Tapi nya sih eta nya Oh, heeh, mun ngabaso bulan geus lebaran ge pasti pinuh tah tukang baso. Eta trenna eta. Cik urang Nanya. ge, di iwati di agama urang berenya berkah bener-bener Kabehnya berkah. kabeh. Kabeh, parah, Cuanki yuk. sok. Oh. Urang ge teh pikal mun ditoa sore-sore teh nuan tukang cuanki. Pasti memang nu paling ditiang eta karena memang bosannya jeung daging tapi nu paling ngeunah mah makanan di menurut urangnya makanan nu ngeunah geus lebaran ulu kutek. Ulu kutek apa? Oh iya apa-apa. Tumis ya dihijikeun kabeh. Oh, eta mah lamun geus lila lebaran geus 3 poe lah. Geus 3 poe, Kan emang 4 poe. cik dokter mah naon ngaranna teh sarang naon teh Sarangna penyakit. sumber penyakit. Tapi
Geuning aing ye. Lintu kene aing. Masih kene calakan aing. Balik deui teh calakan Tapi emang kene. geunah bro, eta non teh dihiji-hijikeun gitu memang geunah. Naon wae sih eta teh? Kentang. Kentang, asa cabe, bihun. Dibebaskeun kabeh. Terus Kerece. Cenah capit. Sok beus. Cenah capit. Jojodog. Kapak, palu, garpu. Parasea dina beuteung ditu. Sidi-sidi. Dugdag. Pokoknya siap-siap we naik berat badan gitu. Untuk sih aing mah alhamdulillah karena dibarengi dengan olahraga. Anjing, kudu jadi healthy people lah, healthy person. Anjing, aing so Inggris kieu nya. Healthy people atau healthy person. Be healthy berarti. Be healthy. Olahraga ya. Selain itu olahraga. FTL. Mancing mending olahraga. Tapi olahraga ini ada mancingnya olahraga kan? Olahraga ngahulung kan? Itu kesabaran coy. Kesabaran. Melatih kesabaran jeung pengadulan. Mancing. Ngatur waktu. Tahu tapi nanya kolot-kolot terasa mancing gitu. Ya meren iya we non melepas penat meren. Tapi kan penat naon kalah nyieun pas Tapi ya. ari anu ngusupna di walungan mah kahartinya ada teu ngalurkeun modal maksudnya memang sih ngalurkeun modal ngan terlalu Meuli badang. eupan sok make naon? Lukut bisa ngalah lah, cacing bisa ngalah. Nah. Ieu mah anu ngusup mancing. galatama. Oh, itu kan enggak modal. Monyo tuh eta mah tapi ka Tapi eta jal nyondong rata-rata. Jam nyondong Mana tuh. jam nyondong urang ngiringan. Aing mah da teresep. Orang Mun ge mancing orang ge- resep mancing cuman nya happy unggul gitu tapi ka Maniak kudu lah. mayar kudu naon gitu henteu. Tapi eta tadi ngomong-ngomong lukut orang nggak cerita lukut lucu. Nah, sakna. Jadi orang ke SMA mau kerja kelompok di imah babaturan. Ngaranna si Isti. Hela jeung si Istitagor. Istiqomah. Istiqomah. Istiharo. Jadi apalagi ayo Isti apa? Istiroj. Isti orang. Nah gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ulah. Berarti Kita mau- harus setia, kita harus setia. Kita harus Sama setia. itu, sama Setiap tikungan ada. Ah. Oke. Jadi orang tuh mau iyanya mau rek rek kerja kelompok kayak masih isti. Ya lobaan lah beberapa orang. Cuman baru dak teh sawarehna naik angkot. Nu naik motor orang unggul sorangan. Orang ngisi agoy lah ngisi yoga. Ngisi yoga sakelas kan. Nanya lah kayak masih isti teh kasih isti teh isti rumah teh di mana? Di Ciamplas masuk ke dalam. Jadi Ciamplas teh anu rek ke arah Maroko geuning. Lurus maju we kadinya terus. Nah, Lintas negara. oke, terus kadinya lurus. Cihamirung apa? Nas, Cihamirung binafsihi wadani. Ya kudot irodat. Lain Cihamirung naon eta? Oh, eta. Bunder. Lain tadi lain Cihamirung tuh. Kiamuhu binafsi. Bukan aing goblok dengan adong itu. Guys, skip. Nah, terus. Daerah Cihamirung lahnya daerah dinya. Oke, nanyalah kasih isti teh kanu boga imana. Rumah kamu di mana kataku teh? Ya di Cihamirung di situ. Pokoknya kamu dari Ciamplas jangan belok ke kiri, cenah lurus aja terus. Oke. Nah, nanti gak jauh dari situ teh sebelah kiri ada tulisan Lukut Ada cenah. Nah, ada gang masuk weh. Ah, aing kan patokanana asup Lukut Ada. Jeung si Agoy teh naik motor set tulisan, oh eta mah Lukut habis maju we aing teh. Nah, emang lu Maju we terus. Maju teh. Gue nah ka mana nya ieu Isti teh eueuh. Ya eueuh di mananya? Oke, nelpon orang teh di mana Isti? Itu pokoknya yang ada tulisan Lukut Ada, kamu masuk ke kirinya enggak ada cenah teh. Ya udah tunggu cenah. Lu nanti eta Lukut Ada. Lukut Ada. Di pikiran orang Lukut Ada. Pas si Isti datang we lempangnya tidinya teh. Ini ai kamu. Hah? Ini mana? Ini tulisan eta mah Lukut habis. Cenah Lukut Ada. Lamun Lukut Ada yang belok tadi. Itu tulisannya Lukut habis. Orang kan bingung di mana. Dengan tulisan Lukut Ada. Ayana tulisan Lukut habis. Aduh, si Agoy seserian sorangan bener Pak di dinya. Cedak urang mah da kumaha klunya. Kluna Lukut Ada nya Lukut Ada nya kan. Jadi bingung ya. Salah berarti. Bener jeung teu salah oge. Lamun si istri ngomongna eta nu tukang lukut belok we tah kitu urang oh iya tukang lukut ya mah lukut ada. Urang nangan oh iya mah lukut habis Eta jelema nu bodoh jeung belet di hiji teh gitu. Lukut habis jadi bingung. Bingung ya. Eta anu gitu teh. nungguan lah tapi ka jauh sih orang rek tapi ka Maroko. Kabar kowi. Ya Allah, salah kesalahan jeung si Agoy si serian ya Allah eta gara-gara lukut habis eta. Tapi memang urbanisasinya anjir. Urban mah radio orang balat. Lain ieu mah mun lebaran gitunya nu ti kota ka Rampung. Ya, ya. Nu macet teh mah di kampung ra isukan. Asli mah. sih ya komo di Cipatik Cipatik memang geus teu sakondusif baheula euy. asli. Enak macet. Jangankan bulan puasa, erek buka puasa
Nauzubillah macetna Asli. setengah jam. Saprek si Unyet, si Bejo, si Bokap, gararawe jadi teu kondusif. Oh nya bener dah. Nu keur wilayah. Si Nijara dah sibuk nge-gym tuh lain. Jadi ese pengamanan teh. Eta mah. Nijara ese naon buat nge-gym. Jadi we teh kondusif korek kotok dan Nijara 6. Yang sebutkeun eta. 6. Mun gaya foto teh cenah tong nyebut nama wae angka 6. Paham teh? kumaha? Tahu nggak tahu? Body shaming, body shaming. Tapi si Nijara teman orang. Oh, nya urang kabeh. Nijara 6. Ampun Nijara. Baik suka sesalaman we. Mun panggil, Di tempat gym. semoga panjang umur. Amin. Kapan kita reunian Di? Kemarin teh memang aya rencana reuni jeung salapan teh. Bukan karena sepi peminat euy. Dan kemarin teh Kak harusnya mah kita teh ada teman ya satu ya kesini. Si Gehu dah ngonnya disebut goblok emang goblok. Manehna nu hayang reuni aing nu kudu jadi panitia. Nah, pas video call orang bingung kan. Pas teleponan. Set kan kurang tadi save-nya nomornya. Orang mah jadi nyapolah tadi save kurang padahal aya di grup kan, kurang tadi save kan. Telepon ieu saha nu ngomong cek urang teh aya opatan. Ngomong ngobrol-ngobrol. Mana oh si Gehu ternyata sugan teh saha si Bram. Tapi saya teh geus tegagap deui nama. Ngomongna Oh nya. pan baheula kita eueup-eueupan gitu. Enak mah lancar ngomongna euy si Gehu. Atuh aya geus nyondong enak. Asina hobina ge mahal atuh. Ngarusak kebun batur aja tuh. Mau make cross ya. Oh, motor cross wae. Hey, Moge. Asli. besok mau motor cross ka imah indung urang. Leueur jalan goblok. Yo, si Gehu tak ngarusak anjing ngarusak kebun batur. Esensina namanya ente sih. Nya ceuk manehna nama meureun resepnya. Resep Urang we teh dibere resepnya. Hobi mana eta sih hobi otomotif atau hobi nu karena resep orang gitu dengan orang can aya duit. Ujung eta. can jadi jalmi nyondong. Can. Karek OTW lah. Tapi orang mah lebih ke resep motor klasik sih. Nasik retronya. Karena resep ulin-ulinan jauh gitu. Pakai motor. Karena orang bahasa terakhir teh 2002 hiji ulin niatnya ka Jogja ya make motor Astrea Prima jeung barudak Jogja Kircon. Kepatihan. Mana boga prima baheula? Bola boga Prima. Prima jasa. Prima rasa. Ayo tuh. Prima Astrea Prima. Niat ka Jogja nepi-nepi ka Pacitan. Eta terakhir mau motoran. Atuh ka bumi ieu Pacitan nya. Bumi naon? Presiden. Tapi memang Orang Pacitan. Saha? Presiden kagenep. Pak Jokowi? SBY. Oh SBY. oh SBY SBY orang Pacitan gitu? Pacitan. Eta teh. Mana pernah kayak mana ulin? Acan. Pernah tabatan nu make Vespa balik tidinya rontok kabeh motorna. Anjir. Sebelekerna parotong. Salah sampo orang tok mah. Heeh. Kuluna pakai pentin. Ieu make close up. Odol. Astaga. Sampo pakai close up. Panas atuh. Nabuk teh asa Tuh kudu make Gatsby eta mah. Herang itu loh. glowing pakai Gatsby tapi aing suka Gatsby. Terus rontok, motorna rontok. Rontok motorna teh. Tapi memang orang mah selama memotoran anu di teang teh lain tujuanna, tapi di jalanna orang resep. Oh nya memotoran. menikmati perjalanan. Nah, tangan semenjak sudah nikah dilarang we nu ku pamajikan teh. Nah, ulah memotoran. Ulah memotoran teh orang we. Kapan bisa jemput? Urang mah mana begitu sih memotoran gitu touring-touring gitu. Orang resep. Orang resep. Urang unggul gitu nu tadi bare resep nu kana itu teh. Desa mah teh anak rumahan cek aing na komputer we ulin teh dina laptop. Game mah ada kumaha motorna na game. Urang sempat ieu nya urangnya dalam hidup memotoran paling jauh ka mana cik? Ujung Genteng. Mineng orang geus 2 kali ujung Ujung Genteng Sukabumi. Sukabumi tapi sama motor. Hah? Eta mah lain touring eta. Sama. Eta mah nyar ilmu. Eta mah soloring mana mah soloring. Lain touring soloring teh. Kayak Oslo. Jadi baturan kuliah teh Oh soloring. hayang ka ujung Genteng. Awalnya hayang backpackeran. Backpackeran ka ujung Genteng. Aku kan si anak backpacker banget. Anjing. Sok we maneh cek teh urang menuturkeun urang kana motor jeung si Ugun duaan. Jadi duaan sa motor gitu ka ujung Genteng teh. Set barudak naik bus. Tah nu kaduana urang pernah oge ka ujung Genteng 2 kali kana motor ieu mah jeung si Agoy. Seberapa motor eta mah lumayan ada loba 4 apa 5 motor gitu. Tah baturan urang si Bayu make motorna Karisma nya. Apa teh? Karisma strawberry. Ai. Karisma strawberry anu di mun di Ciwidey sok marawat strawberry make motor Karisma. Astro eta mah Astro. Asap strawberry. Terus pas
Iya, ku antik-antikna motor si Bayu. Kurang kan make motor metik kabeh. Si Bayu make karisma Padahal padahal si Bayu teh sakit. Ayo baturan kuliah. Aing teh apal anjing. Bayu Suta. Tapi aing teh tinggal anjing si Bayu teh di mana anjing. Aing teh Baturan kuliah orang, baturan kuliah orang. Halo Bayu, salam kenal. Abi Jason Make motor karisma ya teh. Abi Jason. Ya sana Tiago. si Uyab ayeuna. Tah, make motor karisma lucu nanti motor karisma. Tah, di perjalanan teh orang teh jam 11 malam teh masih di KBP Padalarang. Heeh. Karena balik UAS lamun teu salah teh. Berangkatlah si Bayu teh sugan orang make motor FU na, karena boga FU tapi kalau mau karisma geus si cau teh. Geus ngorek touring jauh. Pan irit ngudak irit. Lain ke masa irit nyusahkeun. Disetut dari step. Tah, pas di perjalanan karek nepi ka Cianjur apa Sukabumi ban bitu. Oh nya. Ban bitu jam 1-an lah eta teh. Peting, Neangan- satu satu peting. Neangan naon? Tambal ban manggih. Set aman lah jalan deh jalan pas tengah-tengah hutan anu poek lampu parem Anjing. lampu parem nyanggeus bae di tengah sih eta di cangan di tukang karena kan bala orang pakai Royal Enfield gitu. Ai, anjir cita-cita si aing eta. Seru orang cita-cita. Amin. Pakai Vario sih orang pakai Vario. Tapi geus dimodif jadi Varia. Berarti tama. Budget, Iya, budget. Asia Pariama. Di bakso tahu. LGBT anjing. Waria kan eta. Nah, biasanya nepi kan itu set nepi ka ujung genteng beres. Balikna we geus we urang ka bengkel heula cenah benerkeun ieu mah lampuna pegat. Set pas di bengkel ieu mah pitingna lees. Jadi teu bisa make lampu. Ini di ujung genteng magrib teu make lampu, make Patroma. itu make lampu GoPro nu urang. Jadi tengah nanti sia teh siga Ultraman di dieu. Kedip-kedip. Lampu GoPro di dia teh. Set di setengah-tengah, tapi lampu sen hurung. Jabai, hurungkeun we lampu sen cek urang teh bae ka kanan we terus. Cukan we pupuyan. Tah, dinu poek. Kan si karisma teh batokna kieu nya di luhur ya. Batok karisma Aing teh. geus ketebak ya. Ya teh lampu sen di dia nya, lampu sen teh ku si Bayu teh di kanan. Tah. Urang teh set ningali we ka spion aya kana si Bayu pas gujrug. Cek teh lampu sen jadi di luhur. Jadi si batokna coplok. Lampu sen ngarah ka luhur. Belok ka luhur. Ini parwe gitu sok inget dongengnya. Nu poe gitu sakit dongeng. Aduh. Nepi ka Bandung teh make lampu batok coplok di naon di talian ku ieu ku naon? Ku lain ku ieu teh ku Repeat. karet bah. Tapi aya dongeng ya anu dina poe kita tadi kan mana gitu. Ieu mah dongeng. Kacaritakeun zaman baheula teh aya dua hiji jelema borangan. Lempang anu poek ya. Kan ngaranna borangan mah nya kumaha we gogorokan gitu. Ngaranna duaan. Hiji jelema teh duaan nya. Hoi Bin, cenah gitu cek hei Cup. Gitu aing geus jararahu duanana. Naon da aing mah lain Udin, paduli aing lain Ucup. Karena gue sieun jadi gogorokan. Eta dongeng eta mah dongeng. Lu penting menyapa meh teh sieun. Kan bisi jurignya mah teh. Hoi Din ya gitu aja kede. Ngecek, jelema teh lain. Ngenembak, hoi Cup. Aing geus jauh padu. Naon aing mah lain Udin, paduli aing lain Ucup. Atuh eta jadi teu borangannya jadi teu sieun gitulah. Sarung saya eta. Sarang heo. Tapi eta nu baik deui kana touring tadinya. Orang bola ya member kanu motor Mio ngaranna teh Epo anjing Epo. Evolution. Tuh, lain kan karena emang Mio mah leutik ya si tangki bensinna teh. Eta mah ngabangarkeun pom bensin we. Tapi manehna mau kopan. Mau kopan teh ini ceng teh namanya pok maneh mau kopan mau motor bisi beak euy Bensin. bisi beak bensin. Oh heuh ngaharti curat. Eta mah tiap pom bensin teh ngeusian bensin. Tapi kan nu tangki ngeusianna teh. Aing teh kompan. Asa di cager teh goblok cek aing teh. Kompan teh diusikeun aing motor dieusian gitu bensin. Cek aing teh. Ah ieu mah cenah jaga-jaga we. Bari jeung teu dipake sih kok isi bensin dina kompan teh. Lieur teh cek aing jelema teh. Tapi ujung-ujungna teh sih ku urang dipake na dina kompan teh. Atuh aing teh gratis ya bensin teh. Aya anu gitu. Aya nu gitu. Tapi orang sok jadi eta teh sigana pikiran teh ada aya pom bensin ieu. Jadi isi we na motor, kayak lamun suatu saat dina poek atau dina pom bensin, beak bensin tadina tangki. Tapi dipake nama kumaha? Di mana kan orang cang teh cager teh jawa teh cek aing teh. Aya we tiap pom bensin teh ngeusian bensin aya nu dina kompan diantep gitu. Anjing cek aing gelo juga. Ira touring urang urang teh
kurang karena touring teh. Nah, Orang resep ngan pamajikan terasa. karena beneran baturnya karena orang tidak punya teman yang memang suka touring gitu. Aya nama orang jeung keluarga nggak jeung budak Touring pamajikan. Henteu lebih ke tadabur alam anjir, camping jeung barudak jeung nu geus barudak orang SMA Bang si Yuda, si Iqmal, si Eja, si Ferry. Jadi camping teh camping keluarga we. Mana ge sok camping oge aja. Camping ceria. Masuk. Camping ceria. Campingnya di mana? Hareupeun imah mah. Tiga orang atuh. Orangnya pemajikan teuing, pemajikan orang kita kurang resep sih kanu camping. Orang mau naik gunungnya hiking unggul menemui raja kan. Anjing. Hiking. Ini bisa. Air raja. Jadi nya teuing sih karena tapanya karena mungkin kahiji sibuk kerja, keduanya waktu aya di rumah teh nya pengen sama anak gitu. Ya. Kumpul keluarga. Kumpul keluarga sama anak jadinya kenaon ya? Kurang lah kan belum meren. Karena memang masih di fase ngumpulkeun duit lah ya nama orang ge. Ya betul. Orang aya geus masa tua teh meuli imah di kampung, ingon-ingon. Orang mah yang meuli imah di Malang, Bro. Di Malangbong. Ente di Malang di Jawa Timurnya Malang teh. Jauh-jauh teuing. Karena di Batu Malang tiis kan. Tiris emang tiris di Malang mah tiris. Untuk gitu. Jadi enakeun sih kan teh maksud teh. Terus di ditu mah kan naon sih ngaranna teh bahan baku atau sebuah kono teh masih murah. Di Malang teh ya. Oke, kita nanti akan live di Malang insyaallah. Amin. Mana we ngacapruk. Enakeun sih asli. Asli emang tiris di Malang. Banyak ya apel Malang. Wai, di DG loba coy tukang buah mah apel Malang. Tapi beda. Ya memang beda. Tapi cenah mah Malang jeung Bandung hampir mirip lah nya. Cuacana kulturnya sarua. Hampir lah. Saromea oge cenah nya. Kelas suatu saat lah nya urang ka Malang babar. Mana emang geus nya? Ka Gunung Bormo. Ke Bormo. Jeung saha ka Bormo? Bromo Mius. Tuh, sakit abi kamari atuh. Abi ka Kawaluyaan kamari. Tapi saya grup eta. Grup jeung tah urang sih lucu di Boromiusnya. Kan istri teh lahiran di Kawaluyaan ya. Kan di Kawaluyaan kan memang rumah sakit Kristen. Orang kan geus beres lahiran istri teh isuk-isuk jam 6:30 teh teu meunang beraktivitas kabeh dari mulai perawat pokoknya mah staff kabeh jangan wae di eta bernyanyi dulu. Nadom eta teh coy. Nadom. Pujian. Kumaha nyanyina? Tapi ku orang di Nyanyinya. teuing urang teu apa atuh kudu diapalkeun. Aya abi makan ibak we. Pernah sih orang nganter tapi lain boga mantan beda agama. Pernah aja. Kau pernah beda. Toleransi beragama teh mantap baheula eta. Manehna Saamin tapi bila seiman. Amin tapi beda iman. Beda iman. pernah orang balang nganter manehna ka gereja aing ka masjid. Asa gawe di Subang. Kudu dicaritakeun. Cinta kita mengapa beda agama. Dicaritakeun istri bisi cemburu. Cukup eta mah buku lama udah ditutup. Ya udah kalau gitu selamat menunaikan ibadah puasa kan Idul Fitrinya. Merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang banyak, yang banyak kata kasar mah banyak. Hampura ada lain makhluk halusnya orang mah makhluk kasar. Makhluk halus mah kudu dihamplas tuh. Tah eta dipale. Dipale. Mohon meherang. Dipale digosok pale teh. Ieu naon dijual di Gurinda ieu hiji di pale. Kurang teh geus alus dihamplas. Pale. Jadi semoga kita nanti ngetek lagi berarti habis lebaran ya. Habis lebaran, bulan Syawal. Semoga puasa kita selama sebulan kemarin diterima oleh Allah Amin, SWT. amin ya Allah. Ya Allah ya. Segala amalan kita diterima juga. Amin. Terus mari kembali ke Fitri. Karena SMP Podcast hari ini judulnya adalah silaturahmi menuju Fitri. Asik, SMP. Karena orang Sundanya jadi kupe lah. Betul. Salam ke keluarga kalian yang ada di rumah, yang dinonton sama orang tua. Kalau misalkan mendengarkan terus di pinggirnya ada orang tua, ya nasi bahasana kieu nya mohon dimaafkan. Karena kan ini mah memang ketongkrongan. Kita memang mengusung temanya adalah tongkrongan, ngobat lah kita mahnya, ngobrolkeun batur. Ngobrolkeun batur. Agibah. Tah kamari kan orang geus ngomong-ngomongkeunnya asa disebutkeun anu kasebutkeun hampura pisan ye lur. Sini jarang. Hampura brother. Itu cerita. Itu adalah kata-kata Andi yang selalu dilontarkan ketika datang mau ngetek podcast. Hampura brother. Sehat brother. Sehat brother. Karena emang utamakan hampura lah. Tapi eta sunah, Bro.
Kalau yang tawa kadi itu ya eta sunah setiap orang panggil aja yang babaturan teh mun bisa mah sasalaman lah. Maksudnya salam teh sebenarnya lain perihal arti persahabatan, tapi orang menggugurkan dosa. Betul. Jadi sebelum orang kembali berinteraksi jeung manehna teh bisi aya dosa ke belakang anu belum termaafkan, nah dengan sesalaman eta teh digugurkan. Bari tong poho brotherna berarti. Hampura brother. Ajang tempel lah. Karena orang mah teu enakan jelema na sebenarnya mah. Meskipun orang teu tahu diri ge polontong, tapi ada orang teu enakan gitu. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa juga follow Instagram kita di SMP_podcast. Dan yang mau follow Instagram kita masing-masing juga boleh ada di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe juga akun ini biar kita cepat kaya. Kita punya studio yang besar, kita punya alat-alat yang canggih dan kita punya tim ya. Kita bisa melaksanakan cita-cita kita ya. Betul, bisa berbagi juga, berbagi rezeki bersama cita-cita kita membangun masjidnya. Amin. Dan semoga yang memfollow, like, subscribe, semoga itulah termasuk amalannya. Kebaikannya kembali ke Betul. yang orang tersebutnya. Semoga usahanya lancar, pekerjaannya lancar. Amin. Digampangkan rezekinya, lapangkan kesehatan lah, selalu sehat lah pokoknya mah. Buat para penonton, aduh orang teh belum punya nama panggilan buat para penonton ya. Pemirsa setia, Pemirsa setia teh naon ngaranna? Kayak kepanggil. Oh, fanbase. Kudu fanbase lah urang mah nya maksudnya barudakan orang disebutna naon gitu. brother lah nya. Oh, brotherku. Hampura brother. Hampura brother. Barudak hampura brother. Barudak hampura brother. Buat Hampura brother. Pesona brother. Bisa. Buat Pesona brother. Hai, Pesona brother. Pesona bukan nama barudak pesona ya. Bener aji. Bener teh keren mah. Pesona brother buat teman tengenaan aja lah. Pesona we. Pesona. Buat para pesona. Pesona. Bisa ke wanita biasa ke prianya. Oh iya pesona. Buat para pesona yang benar buat para pesonanya, pesonaku. Pesonamu. Pesona Indonesia. Untuk para pesonaku. Pesona Indonesia. Oh, wonderful. Oke, kita Oke, untuk kalau acara gitu- untuk apa? Episode kali ini. Semoga apanya? Semoga di bulan Syawal ini kita bisa berlimpah rezeki. Amin. Bisa kesehatan. Nomor hiji sih kesehatan. Eta anu gering sing disehatkeun. Anu disehat sing beki disehatkeun deui. Amin. Anu tacan benghar sih. Si beungarkeun. Anu teu acan gaduh istri. Singgera Menikah jodohna. Namanya. Amin Jay. Amin. Nanti lah bahas soal istri mah nya, soal keluarga nanti soal ada keluarga. Episode 281. Kita Jauh kene. kita sharing-sharing, iya mas sharing lah yang kayak soal keluarga. Dan kita ge masih diajar. Betul. Begitu kami sekali lagi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya di SMP Podcast. Bye bye.